A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken syurutul qasri utawi pira-pira syarat qasar iku sab'atun fitu. Ayakuna sawijiyan ta ono apa saparuhu lumakune yasi wong marhalataini ing dalem rong pamondokan wa ayakuna lan yen ta ono ya safar iku mubahan wenang wal ilmu lan weruh bi jawazil qasri kalawan wenang ne qasar wa niyatul qasri lan niat ne qasar indal ihrami ing dalam nalika takbiratul ihram wa antakuna lan yen ta ono apa salatu salat ne iku rubaiyatan kang bangsa papat rakaat wa dawamu safari lan langgeng ne lumaku ila tamamiha maring sampurnane salat wa alla yaktadialan yenta ora anut yasi wong bimutimin kalawan sampurna bi juz'in ing dalam sewiji juz min salatihi saking salatne yasi wong. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna ieu pasal bade mertelakeun qasar salat. Naon ari hartosna qasrus salat? Hartosna qasrus salat nyaeta ngaringkes salat. Salat anu 4 rakaat janten 2 rakaat dilakukeunana dina nalika keur nyanyabaan jauh atawa perjalanan jauh. Qasrus salat ieu ditetepkeun ku Al-Qur'an sareng hadis oge ijma umat. Hiji dauhan Allah wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqasuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Sareng di mana maraneh nyanyabaan di muka bumi mangka hanteu matak jadi dosa ka maraneh ngosor salat maraneh lamun maraneh sieun diserang jalma-jalma kafir. Surah An-Nisa ayat 101. Nu kadua diriwayatkeun ti Sayyid Anas saurna kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal madinati ila Makkah fa kana yusalli rak'ataini hatta raja'na ilal madinati. Abdi sadaya kaluar sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Madinah ka Makkah. Maka anjeunna sok salat 2 rakaat dugi ka abdi sadaya wangsul ka Madinah. Riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Ari syarat qasar ieu aya 7. Nu kahiji ayakuna saparuhu marhalataini. Nyaeta nyabana kudu 2 marhalah. Hartosna 2 pamondokan. Nyaeta sama dengan 4 barid. Sabaridna teh sama dengan 4 parsah. Saparsahna teh sama dengan 3 mil. Janten 4 barid sarua jeung 48 mil. Ieu lalakon sarua jeung 80 km. Sareng 640 meter. Imam Al-Bukhari ngariwayatkeun kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya 16 parsakhon. Kaayaan Ibnu Umar sareng Ibnu Abbas radhiyallahu anhum sok ngosor salat jeung buka puasa. Artina henteu saum. Dina nalika perjalanan salami 4 barid nyaeta 16 parsah. Nu kadua syaratna qasar teh wa ayakuna mubahan
nyanyabaanana kudu wenang artina hanteu haram. Ieu ngawengku kana nyaba wajib seperti nyaba rek munggah haji. Aya nyaba sunat seperti nyaba ziarah. Sareng aya nyaba anu wenang seperti nyaba dagang. Anu janten alasan nyaeta qaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Kamurahan syara saperti kosor, jama, buka puasa hanteu dicantelkeun kana maksiat. Dauhan Allah pamanit turropi makhmasatin ghairu mutajanifil li'its fa innallaha ghafurur rahim. Saha jalma anu kapaksa ku sabab kalaparan bari hanteu ngahaja migawe dosa mangka sanyana Allah anu maha ngahampura anu maha asih. Surah Al-Maidah ayat 3. Katilu wal ilmu bijawazil qasri, syarat qasar katilu nganyahokeun kana wenangna qasar. Lamun hanteu nyaho kana wenangna qasar tuluy salatna diqasar mangka hanteu sah salatna sabab dianggap talaub artina heureuy. Sakumaha nas Imam Syafi'i nya nas Imam Syafi'i sareng wajib malikan deui ieu salat 4 rakaat. Nu kaopatna nyaeta syarat qasar teh niat qasar nalika takbiratul ihram. Sabab qasar ieu nyulayaan asal beda halna jeung itmam nyaeta nyampurnakeun salat. Mangka hanteu butuh kana niat itmam sabab asal. Contona usolli fardhu dhuhri qasron rakaataini, hartosna kaula salat fardhu duhur diqasar 2 rakaat karena Allah. Atawa usolli fardhul asri qasron rakaataini lillahi ta'ala. Atawa usolli fardhul isya'i qasron rakaataini lillahi ta'ala. Nu kalimana syaratna qasar teh nyaeta salatna kudu anu 4 rakaat. Nyaeta salat duhur, salat asar, sareng salat isya. Karena geus ijma ulama yen salat hanteu diqasar iwal dina salat anu 4 rakaat. Sapertos kitu. Kagenepna syarat qasar teh kudu masih aya di panyabaan nepi ka sampurnana salat. Lamun nyabana geus eureun ku sabab geus tepi deui ka imahna atawa niat mukim di hiji tempat 4 poe salian poe datang jeung poe kaluar mangka salatna kudu itmam 4 rakaat. Sabab hanteu aya sabab rukhsah, henteu aya kamurahan syara. Dauhan Kangjeng Nabi yuqimul muhajiru ba'da qada'i nusukihi salasan. Muhajir anu hijrah maksudna mukimna di Mekkah saenggeus ngalaksanakeun ibadah hajina 3 poe. Riwayat Imam Ahmad sareng Imam An-Nasa'i. Katujuh syarat qasar teh ulah makmum ka jalma anu salatna hanteu diqasar. Ulah ngamakmum ka jalma anu salatna hanteu diqasar sanajan sakedeung. Ibnu Abbas ditaros ma balul musafir yusolli rakaataini idzan farada wa arba'an idza tamma bimuqimin faqala tilka sunnatu. Hartosna naon tingkahna jalma anu keur nyaba salatna 2 rakaat di mana sorangan jeung 4 rakaat di mana manehna makmum ka jalma anu mukim. Walar Ibnu Abbas eta sunnah Nabi. Jadeng janten naon tingkahna jalma anu keur nyaba salatna 2 rakaat di mana sorangan jeung 4 rakaat di mana manehna makmum ka jalma anu mukim. Walar Ibnu Abbas eta sunnah Nabi. Ieu riwayat Imam Muslim. Mimiti menang qasar salat keur anu nyaba di mana geus ngaliwat surul balad
nyaeta batas kampungna batas negarana. Saur Ibnul Munzir kuring hanteu terang yen Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngosor salat dina angkat nyabana anging saparantos anjeunna kaluar ti kota Madinah. Saur Anas sholaitu duhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa bidil khulaifati rakaataini. Dina riwayat Muslim wa shallal asra bidil khulaifati rakaataini. Hartosna jisim kuring salat sareng Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Salat duhur 4 rakaat sareng di Dzul Khulaifah nyaeta Bir Ali teh 2 rakaat. Ieu riwayat al jamaah. Janten syaratna qosor teh aya 7 nya sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana. Ari syarat qosor eta aya 7 kahijina nyanyabaan anu jauh kudu nyaba aya 2 pamondokan rejeng nyaba nu kusara diweunangan 3 kudu nyaho kana weunang ngosor dina takbiratul ihram niat qosor kudu bangsa 4 rakaat salatna kaya zuhur asar isya katiluna kudu langgeng dina jero lelempangan sampurnakeun salatna di perjalanan ulah makmum jalma nu ngosor salatna kanu jadi imam nu salat sampurna. Wallahu a'lam bishawab.